Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Raya. Tepang deui ya sareng Mantra Kusuma Channel. Masih serang Kang Sandrik ya. Sareng terus alhamdulillah. Kang Sandrik di Singalomang. Raja Raya kena binya. Damang. Alhamdulillah damang hari. Wah, nabung rame. Gerpayu ya gerpayu udah. Sesuai iki jadwal saja. dua hari dari rumah. Gitulah lakon mendingannya. Kalau lagi kehidupan Orang bayi nungguan kanu konten seperti biasa ngabuar sejarah-sejarah Sunda. Nah, sambil nunggu kekosongan konten ibaratnya Pak. Nah, saya orang ngobrol. Orang mah tadi orang balik itu kan karena dia ya. Balik di jalan kayak di jalan. Orang dari Bandungan we. Hiji kamar duaan. oh di jalan deh. Oh, ini coba teh emang. Orang di cicing heulanya di sisi. Kecil. Tak mau bedog. Oh, benar. Anu hiji mau bedog. Oh, hiji. Duaan. Duaan jadi itu sapa simpang perang yo jangan perang. Oh. Jadi orang teh mau perang, orang baru di videonya kurang jadi perang. Konten di rumah ya. Konten di lumayan perangnya. Anu hiji mau bedog. Ada jadi. Anu hiji mau carulit. Anjir, eta atuh anak ieu bungkul. Oh, anjing orang cicing heulanya bari Ada video geus ya. udah sieun orang teh sieun. Ada sini salah gitu mah. Orang teh sidik ke video. Ngobrol. Anjir. Cek orang teh rame ya guys. Geus siap. geus ketemu. Jeung siap mere video. Nah, mana naon? Mau bedog. Oh, Mana naon? Anjir, pahalang kurang we. Mau arit cenah. Celulit. Cenah mau celulit. Cok, naon maneh? Tuker tambah. Anjing, cek aing. Asa kesuwen. Panas kurang di yo. Kurang disamparkeun we. Ah, sabaraha arit we. Derek perang ieu. Ada apa orang Jatayu atau tapi mah lama inget dongeng baheula mah di Pekasirin mah ieu dongeng pagul-agul pagul-agul tukang huseup inget. Oh, itu masuk. Oh, udah bener. Biasa kan aing komaina ke loba cicing di makan huseup. Udah enak lockdown kan udah gawe teu pugu. Huseup Kumaha tah? pagul-agul cenah cek kitu teh. Wah, cenah euy aing mah boga eupan teu nomor hiji sadunya cenah pokona mah. Upan Halus tah cenah pokona urang mah cenah sekali celom teh lauk langsung nyangut. Pakai esna ada yang punya sih. Halus pokoknya pagul-agul. Wah, cenah bisa gitu. Ketemu kieu cenah. Wah, cenah mau menang ku pan urang mah cenah. Cewek laki jadi teh. Urang mah kada kayak cenah ngagiling-giling eupan cenah. Lauk teh geus campurkeun ngomong. Buru atuh cenah nya. Aya kitu Halus eupan aya kitu tah kitu. Wah, cenah angger mau menang ku pan urang mah cenah. Teu kumaha? Urang mah Sabtu minggu rek. Mah useup cenah. Sabtu teh kedatang kali mah lauk teh. Rek mah. Pak anjing udah useup wae. Saking gua. Pak anjing udah useup wae cenah. Lamun aya ban gitu. Diajak pulang. Menang lain kitu nya. Tapi mah ayo mah iya ya. Non nu becong, banci lah. Parabut lipstik laki padahal mah gay lah mengucapku bahasa mah gay laki eta mah pasehan nih. Ai security teh ningalikeun saya kunaon nya ieu parabut lipstik cek stick satpam teh cenah mana teh cik mikir cenah tobat mana teh lalaki mah nya lalaki parabut lipstik cenah kitu nya terus ka masjid cenah eta udah lurus ke masjid Di bawah satpam teh udah di bawah dititah terus ka masjid tobat cenah gitu salat anggur mah cenah nya gitu hijrah ka masjid pas teh kusila gede di masjid teh cek satpam teh geus pas ya deui wah eta di masjid deui nah teuing tah sampulkeun ka masjid teh parabut mau kena banyak kena awewe lain tobatnya karena parabut kena geus sih aduh tapi bener dongeng-dongeng baheula mun ieu aya deui dongeng di Bekasi dieu teh ieu dongeng tilu bersaudara lah gitu nya ai nu tilu teh ai dua malah ceritanya dicikal dina panges bungsu bager nurut lah ka kolot teh tah nu hiji mah cenah aduh si kolot geus taat oh iyalah bungsu mah cenah aduh ada beda lah pokona mah bungsu mah ada beda ya karena sama dia beda siapa ini kan taat we hiji
mangsa si kalau teh mau si kalau teh tanggus mau teh dan biasalah wasiat da beunghar teh. Oh si keluarga eta teh. Oh si kalau teh beunghar cenah cek bapana teh pokona mah cenah mun bapa maot mah bagi 3 we cenah lalaki unggul kan kumaha sangkan rata meureunna da barisan mah kitu. Islam kan mun lalaki unggul berarti bagi rata berarti. Tahu kuda. Eta bagi rata eta. Oh, saya tanah bagi rata menang kebagian lah karena 100 juta ewan gitu kan. Lega ya. Emang iya beunghar lah gitu tah. Tah jarak 10 tahun 20 tahun kemudian pisah waktu teh tepang gitu yang tiluan teh papisah. Udah pernah dibere harta teh ya. Jadi ngamalodal menang. Pada meureun usaha ada hiji mah. Sendiri. Sendiri. Heeh. Tapi 10 20 tahun kemudian teh panggil deui. Nah, ini duaan mah. Iya bager pagerin aja nu pangais musuh mah bangsa jadi hancur ibaratna bangkrut lah rusak usahana teh modalna teh ya aya nu bungsu teh disangka teh kan di bungsu teh tenang diatur padahal mun bungsu tapi nya kitu aya nasib jelema kan saha malah pangbeunghana di atas tiluan eta teh nanyakeun we cenah aya maneh kumaha bisa beunghar kitu cenah cek bungsu teh cek nu pangeunna teh tengah hati cenah sorangan mah ibaratna udah orang mah cenanya dibere warisan teh ya ieu hancur pakai modal ieu bangkrut hancur gitu nya nu kaduana sarua kitu cekan bungsu teh cenah teuing da cenah urang mah ada perasaan da teu usaha cenah satu beki ngeuleun aneh kecacakan anu usaha bangkrut ieu teu usaha beunghar tapi beunghar ya milik jelema mah milik jelema apal ngauleun atuh nah cenah bisa kitu cenah urang mah dibere warisan teh cenah istuning pakai poya-poya we cenah anu warisan gede eta teh pakai poya-poya uga poya teh cenah ngundangan baturan nginum bisa beunghar aneh mah kana nginum tah caritana eta dilanyakeun we ku ngapeuting sih eta nginum teh ajis eta 100 jelema selama 10 tahun beak masih duit teh 10 tahun teh duit geus dipake poya-poya ngapoya tuh beak ada saputing 100 jelema pakai nginum cenah geus 10 tahun kemudian beak cenah duit teh pas ditingali cenah botol kidung teh cenah aya bener sama 10 gudang mah cenah eta jalan 10 tahun dijual di beunghar di mahal jadi beunghar teh jualan botol jalan 10 tahun naik hargana beunghar eta kalau eta lacik-lacik teh ngahuleung tapi kira kadang kayak gitu mabuk ulah Pak kita kitu kenapa mabokan aya manfaat oke jualan botol lacik-lacik teh ngahuleung kadang kayak gitu mabuk namanya haluan ternyata gitu tak nasib di rumah mah awan apa tapi lain tuh tanya sih ya lain eta mah jangan lagi dongeng eta mah cerita gering penting mah urang emang loba da dongeng bageula nah iya inget kene masa pasti kalakon anu tukang maling batak keterangan kadang-kadang lamun aya kuburan anu senang digali kudu kantor disukeun aya menang digali ku anu kuburan anu misalkan maot ya mah geus digalikeun kantong menang disukeun geus digali di lobang mah di lobang mah kan kudu langsung kan oh nah kudu langsung suatu saat tadi disukeun aya bangsa mau diudak ke masyarakat bangsa diudak ke masyarakat lah ke kampung wah anjing silai ka mana cek bangsa teh ka ditu euy aya masyarakat ka itu masyarakat geus loba orang mah dibung wah lupa ka makam kebenaran ada naik bisa naik ayo lomang yang kuburan di teh ya juk kalau mang nyepot teh di nunggu eta teh di nunggu nyumput banyak nu pada kuburan teh di nunggu lekok eta teh nyepot eta mah wah di teteangan tuh teteangan da sedikit eta kali ditanya ke malaikat dua teh ya ada malaikat dua ada buka punten Pak malaikat abdi masih nyumput ada teh banyak teh si goblok sudah bisa mapan mau teh wah keluar bisa salah gitu malaikatnya keluar kan masyarakat iya bangsa teh wah disiksa benang dah lebih kapaina kagok geus kuburkeun di dieu dikuburkeun di dinya ada ditanya deui malaikat teh mana buka cik duh hiji di malaikat teh ulah eta mah bobodohan da joget bobodohan bisa salah gitu ya bisa betul sakit kuja dongengnya deh ada ke dongengnya ada ke dongeng mah mungkin lah tidak dongeng penting mah mengemaskan dinya urang dongeng mah tapi eta jadi resep teh dongeng teh kumaha urang teh urang merasa pak eta dongeng baheula dongeng tong celep teh
Tukang kumaha? Tuh aing cai ngomongnya geus seuri. Tukang kumaha ya? Kan lah. Tunggu kali bentuk sate urang. Saya tanda kieu tah tukang cilok teh. Aya bangsat. Asup. Pai si bangsat ya gua ayeuna. Bangsat. Bangsat teh kaluhur. Biasa lewat para. Lewat para. Lewat bangsat para. Nah, si bangsat teh labu. Tipat digebros. Labu ageula pae. Si bangsat teh pae. Eta mah keluarga si bangsat teh. Udah menang sekolah masa kita keluarga anggar malik tengenah we malik untuk teh kan boga imah teh Kan boga imah keluarga bangsa teh kan di sini teh bangsa karena ge ibaratna keluarga mah malik nuntut ieu mah kan boga imah di bangsat saya teh sidang we di persidangan di sidang teh si ieu na jadi tersangka teh boga imah ai ceuk boga imah teh cenah kieu pas di sidang hakim teh cenah maneh cenah narima cenah ieu dituntut ku si keluarga korban saya tanya gara-gara imah maneh si korban teh maot gara-gara gitu kayak cek si tersangka teh cenah Pak Hakim tong nyalakeun abdi cenah calahkeun tukang kusen atuh balik gieuna cenah gitu cenah betul bro kita mau panggil tukang kusen si tukang kusen teh tukang kusen panggil jahitanna bener mana ngeun kusen imah nasi ieu cenah laras Pak Hakim nah kumaha kitu tah gara-gara maneh ngeun kusen teh balik jadi we mau gara-gara gitu kira-kira cenah Pak Hakim melakukan abdi salahkeun mah cenah tuh awen baju oranye cenah nah oranye naon gitu bener awen rada geulis mainna keur digawe teh bener tinggali eta teh fokus ya itu bener mah gawe dipanggil we panggil si awen baju oranye teh panggil pasti panggil teh cenah mana cenah nu ngaganggu pagawean gara-gara mana jadi tebalik ieu cenah tebalik nyeun kusen mah cenah kitunya cek tuh make baju oranye teh nyangka deui tau nyalahkeun ka abdi cenah Pak Hakim salahkeun mah tukang celep nah tukang celep cenah abdi teh cenah hoyong dicelep teh warna beureum nah abdi jadi oranye cenah kitu nya jadi salah gitu tukang celep teh Pak Hakim celep tok cenah maneh geus mau bisa nyangkal deui da gara-gara maneh cenah geus caritana beunang si tukang celep teh tapi jangkung si tukang celep tah ai si argojna boloho ai tukang celep na jangkung ai gantungan penek dihukum mati deui dihukum gantung ai gantungan penek puguh atuh mau pae-pae da sidik penek eta ngagantungnya tah saya telah hakim tanya kasih aku jadi kumaha jo cenah ka aku jadi teh pae-pae wakene wae can tah can cenah Pak Hakim sesah cenah jangkung jalamina cenah tuh bodoh-bodoh teh nah kan cenah penek teh aku masih penek nah kan cenah penek gitu ai meunang dia cenah mana digantung salabi naon penek penek digantung kata digantung pae we si Hakim teh kumaha jo beres sudah gitu geus kumaha cenah adil jadi ada mau ke tukang celep digantung sakitu adil hukum maling salamat ada salabi naon penek ada orang kampung ya mah ini orang kampung ke kota ada kata orang kampung baru menang gawe menanya yang ke kota cari sana nyabah ke kota nah mainan sampai ke kota karek sekali-kali na harita pas naik bus ya bilang Jakarta kulingan tapi nanti bingung aduh cek kumaha itu bisa bahasa Indonesia akhirnya kumaha ngomong eureuna akhirnya tadi nanti kukulingan terus udah bingung teh udah turun bisa ngomong kukulingan terus nah aja turun orang Surabaya Imam Bonjol cuma kita aja cek orang Surabaya udah ya kampung aya jalan Imam Bonjol kan jalan raya Imam Bonjol turun maju deui gitu gitu terus aya deui urang Batak sisi ngawah raja iya iya terus berarti di dia mah cina mun turun teh kudu make ngaran pahlawan bener pahlawan iya orang Sunda tapi mana bingung di jelema teh sakola tuh bener pahlawan naon cenah aing teh sakola di kumaha turun teu bisa cenah maksakeun mah inget di kampung teh aya nu jago penca guru penca tukang silat Abang Wiranta kadang-kadang ya tuh kadang kayak supaya teman naon aja Abang Wiranta ini nah Abang Wiranta sama desa banyak ada teh undangan jalan bodoh karena kan kampung mata kurang teh kudu bener-bener pendidikan teh nya saudara budak kudu pinter bener-bener pengetahuan sejarah kudu apa karena ya non Abang Wiranta udah
denge mun suge teh naon cenah. Tapi orang Arab aya dongeng ieu urang. Dongeng ieu kontes bunga. Oh bener bunga. Oh kontes bunga ieu mah. Caitana bunga negara aya eta mah udah Indonesia gitu kan. Indonesia panggil cenah. Bunga melati Indonesia mah. Melati kadang prokal. Ade. Belanda bunga tulip, prokal, halus, patilu. Orang Jepang. Oh, bunga sakura. Sakura, pohon halus tah. Pas terakhir Arab. Kan ada panggil Arab teh bingung mah. Di Arab kumaha ada kembang di Arab. Eta mah tele akal sih Arab. Rosot gajah teh. Bunga naon sih? Kaktus. Kaktus bener iya. Kaktus bener. Nah, kumaha teh? Di Jawa di kampung. Oh, jiger. Jiswan. Preman Mbak. Jadi maksa mereka berjalan serangan. Mulai teh kebok-bok awi. Orang poek lama. Lempang. Jadi saya menyerangi limaan patang. Oh, ada musuhnya preman musuh. Musuh preman. Kalau betul. Kami sepeda main aja gitu. Awan mana serang aing. Sok serang aing. Udah tidak kuat ya. Mereka aing. Cepluk. Gigir sebenarnya. Gigir. Diharap pokoknya mah di mana-mana anjir. Cepat anjir. Anu nyerang Ini buat opat jebrek capek anu nyerang teh opat teh. Ditanya ku manehna teh. Cek preman teh. Oh, cek preman teh. Sok deui, geus maneh nih atasna. Manehna geus. Bae aing. Cuman teh kuat. Geus. Bae. Cuman teh kuat. Iya, gimana lakon ya? Lalakon. Iya, lalakon anu teu bisa ningali nya. Tapi teu bisa lolong. Terus ngelain malolong. Gitu. Iki sama ngomong euy. Urang hayang itu euy. Hayang ulin. Hayang ulin hayang siga batur ngeunah we sigana ka ieu Rek nama tuh lolong ulin. Heeh, si kurang mah nya. Teu bisa leumpang nih nya. Atuh ulin kumaha pan urang mah teu bisa ningali cing lolong teh. Euda urang ieu lumpuh tapi urang hayang ulin pan mah teu bisa leumpang sakumaha cenah. Geus saya kieu maneh bisa leumpang. Maneh lolong urang bisa leumpang cenah. Tah maneh makan bisa leumpang. Kan urang mah lumpuh. Mungkin bae we maneh. Urang diakut ku maneh teman bisa leumpang. Lah misalkan ka kiri, aku urang cenah. Kenal? Ka urang heeh. Saling melengkapi. Tah sesama halus. Siap urang ka mananya. Mungkin bae urang loba duit lah urang kamol we, sakamol sencik anu tolong deh, dan ngakon. Woi, awas parkiran belok kiri. Cik anu lumpuh kiri. Pas begitu instruktur we, ngakon kieu. Kira euy euy. Naon maneh eureun? Aya nu geulis euy. Goblok sieupan sia mah lolong nya. Oh, da nu geulis beda. Nah kumaha? Nu maneh geulas euy. Oh, apa? Ini goreng. Geulas kieu. Goblok kapalan sia mah cenah. Oh, jadi apa aja dirinya? Apa dirinya? Kejar ngakon kan lolong kieu nya. Jorang sia Kang. Lembang ka kiri ka kanan oge kan ku anu lumpuh, anu diakon. Kira eureun euy. Naon maneh eureun? Aya gelisnya. Pan sia mah lolong teu kali. Sia ngojos ka aing. Oh, bener iya dongeng di desa di kelurahan ieu mah. Si lurahannya teh surupei hayang apa cenah soalna identikna cenah di lemur ieu teh si lalaki sieun ku awewe si pemajikan gitu. Jadi salaki masih mawajikan. Oh, si PKP nya di kelurahan eta dongeng kayak gini mah sarua. Wah, mau jauh. Pas itu teh kumpulkeun cerita nasi warga si kelurahan Besak kelurahan teh. Sok nya anu si kawe si pemajikan ka kiri ya nguduk di kiri Itu ka kanan. Terus sieun ka kanan cek si lurah teh sok pas kitu teh. Gunuk we. Sarieun kabeh. Bener sarieun di kiri kabeh. Oh, kita bener nya. Sarieun ciciri kita sarieun ku pemajikan kabeh. Blagu ceulik pun mau jadi imam si alaki teh. Pas
Iya cenah eta aya hiji di kanan. Anjir wanian anu euy. Alus penghargaan cenah ieu. Cek lurah teh. Soalnya cenah ieu bisa jadi jadi ngampanyakeun ka lain. Mawa ibadah ka lain supaya jika saya tadi wawancara we Ku lurah teh. lurah teh cenah bapak hebat cenah bapak. Salut lah. Salut cenah Terus sieun kumajikan. tah cenah kieu tutan kieu cenah laki mah ulah sieun ku pabajikan gitu tutan. Ade Tah cenah bapak cenah dupi bapak cenah kumaha tipsna cenah Bisa terus sieun kumajikan. duka cenah apa da abdi mah kibara kumpul wajud. Dongeng boga kabogo intinya boga kabogo teh cadel teh bisa juter ada gitu kan cadel mah neng udah yang ulin wae urang era tuh cadel aduh geus boga kabogo cadel baheula gitu Cadean teh cadeana gitu. ayo gitu kabogo di dieu sih neng bae lah udah ulin tapi catatanna dalam geus teu bogo geus teu bogo sebenarnya mah ayo diputuskeun hese gitu kan kieu neng lamun neng masih bertahan jeung aa sok hayu tapi neng tong nyebut nya tuh sok tong nyebut naon tong nyebut heueuh tong nyebut cenah teh heueuh ulin urang makan di warung urang mancing supaya baeuna disebut lain putus teh ya putus teh nya neng urang gorengan kan gorengan kerupuk urang teh nuang teh euy neng hitung tah ka tukang warung tah duitna sebutkeun nya rek nyebut gorengan aya eran sanya bala-bala bener aman anjis euy teu nyebut kene nyokot deui kerupuk neng bayar bu aci jadi aci kan anjis bisa kene aduh rokok we rokok pasti nyebut cik urang teh tak neng rokok bu sesep aduh SKT-nya oke SKT pinter eta we sing urang kan putus kumaha sakeun nyebut arang neng gasolin lah gasolin nyokot gasolin pas naik kan motor ibu hilap non korek neng naik putus korek mata kadenya geus hayang putus mah kumaha deui sebagai cara we tapi jadi inget aya dongeng nu cadel deui saya tamat gimana laki nu cadel teh laki mah laki na main teh gengsi aduh ulang era nya mun eta teh cadel si awe teh sepateh ngajak teh mun jajan teh suka nasi goreng wae nasi goreng geus na era apapun we main teh dasar malam minggu rek apel teh si ngajakan ka tukang nasi goreng teh apapun we jak saminggu teh bisa saya tanah nasi goreng lancar pede ya Bang, nasi goreng satu anjir Satu Allah kerja nasi lancar aman masih di bangku cek tukang nasi goreng teh minumnya apa SDU satu Dita deh itu mah kapal kan kemarin nasi goreng ngumpul minumnya apa sih gitu SDU ya saya tak kena si awal lagi aduh tah ieu baheula ku tangan dicarekan wah daekan kegeluan baturan oi dah ya kan dari dikenal di malu makanya tanggal kalapa nya tanggal kalapa mang beli kalapa lah jadi teh ulah euy geus anu nyirian eta teh kalapa teh atuh mang please lah teu kuat hayang kalapa ieu halahap haus kena seger bae dibeli lah menta we ieu mah 2 siki mah emang beli 2 siki mah sabaraha wah geus nyirian cenah mah kalapa geus dibeli ku batur sabaraha batur 15.000 mang 30.000 tah lamun 2 gocap gitu teh urang gocapkeun 2 janjinya cenah serta cenah kapan 2 emang 2 ya urang tah 50.000 2 beli 50.000 teh 2 naik putra naik ke ngobrol di dieu jeung tukang kalapa teh gitu we pokona mah lamun leuwih ti 2 dicacak si aku aing cek tukang kalapa teh tukang teh moal mang 2 naik si baturan teh pluk tah mang hijinya hiji bener pluk 2 tah mang 2 geus beres mang 2 beres pluk udah di goblok menit 3 nah aing gimana ngejring si goreng ngapung aing si teh kan tadi 3 eta geus gieu eta tukang kalapa bagi kitu geus hiji mang hijinya yo hiji aman
Jik dua, mang dua, aman dua mas. Ngesnya tuh mana di, duk sana, tilu naon saya tilu dua tuh, mang aing mau budak. Ayo sama budaya dong. Alah, mai, iya mah kieu dongeng dia, ya buka mang ya. Mang teh orang, nggak orang kampung kan, ke apa bahasa Indonesia, kalau jauhan dari bahasa Inggrisnya dari sekolah. Suatu saat si Mang eta teh arek ini ka Jakarta. Ka Jakarta teh arek nuturkeun lanjutna. Dalam jegra teh cenah bejana di ditu teh jadi bos. Wah, mobil-mobilnya loba gitu kan, mobil loba. Ah, urang mah euy di dieu pagawean cenah di kampung mah nuturkeun we aya ka Jakarta sugana digawekeun ku jadi lanceuk. Di itu kali itu di bakalan jual entong nya. Ini kali itu ke Jakarta, nepi ke Jakarta. Ditanya kuladikna, dengan Amir, nya Mir, dari kapan kamu di kampung kesini? Dari kapan? Bingung, kapan deh? Nanya kapan naon? Kapan boe kan? Hai, nanya kayak dari kapan deh naon? Iraha. Jadi kieu, si Mang Amir teh ke Jakarta, Mang Amir teh ke Jakarta. Ada penerbangan lanjutna di situ teh aya ditanya ku lanjutna Amir dari kapan kamu kesini tah bingung kapan teh naon artina Iraha urang dikira ngomongnya si Amir teh di kampung ka Jakarta kita geus mabal geus leuleur ieu mah nanyakeun